Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, patepeng deui sareng abdi Zalfa Putri Salsabila di kelas 11 IPA hiji dina acara Warta Sunda. Pamirsa, Minggu 8 Februari Israel rek ngaganti ngaran tepi kulon di Palestina jadi Yadea jeung Samaria. Komite Kabinet Parlemen Israel parantos ngaluluskeun rancangan undang-undang pikeun ngarobah nami. Dicutat dina CNN Indonesia, aranjeunna ngaluluskeun rancangan undang-undang dinten Minggu 8 Februari. Anggota Parlemen Israel jeung katu Simcha Rohmat nyarios yen pangguna nami eta pikeun ngabakukeun panggunaan Yudea sareng Samaria dina naskah hukum Israel. Urang kedah nyingkahkeun ngagunakeun basa anu ngalayanan musuh sareng ngadukung narasi palsu eta sebabna penting pangrobahan ieu ageng pisan cenah. Rohman oge ngucapkeun rasa syukur ka anggota Kongres Amerika Serikat Claudia Tenney sareng Senor Tom Cotton pikeun usaha ngamajukeun versi sajarah Israel di Amerika Serikat. Claudia sareng Cotton nungtut Departemen Pamarentah ngarujuk kana tepi kulon salaku Yudea sareng Samaria dina dokumen resmi. Aranjeunna nyarios tepi kulon mangrupakeun konsep anu ngabingungkeun sareng henteu logis secara geografis. Amerika Serikat kedah ngeureupkeun ngagunakeun istilah anu ditagihkeun cara politis di tepi kulon. Saur Cotton sapartos dikutip ku Middle East Monitor. Dina watesan solusi dua negara tepi kulon dijajah ku Israel marupikeun bagian tina Palestina sareng Yerusalem Wetan salaku ibu kotana. Ngarespon kana gerakan Israel, Kementerian Luar Negeri Palestina ngutuk eta sareng nyebat eta eskalasi bahaya. Ieu mangrupakeun awal parantos aneksasi tepi kulon sareng aplikasi hukum Israel di wilayah eta ngaliwatan kawasan penduduk kan. Saur Menteri Luar Negeri Palestina dina hiji pertanyaan dikutip ku Al Jazeera, dina sajarahna Israel nempatan tepi kulon saantos perang di 1967 dugi ka ayeuna aranjeun terus ngalegakan penjajahan sareng sering ngalakukan kekerasan ka Palestina.